أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين والله أعلم بمرضيا ayyuhalladzina amanu ingin akekang pada iman ya ladzina kabeh qatilu pada merangan sira kabeh alladzina yalunakum mingong akeh kang ngandingan ya ladzina kabeh ing sira kabeh minal kufar ya tetep saking pirang-pirang kafir Al-aqrabu minhum tegasekan parat maka parat binum saking kufar wal yajidu lam bejik nemu ya kufar bikum dalam sira kabeh keras syiddatan keras aglizu alaihim tegasnya membangitkan sira kabeh alaihim ingatas kufar walamulan pada warar sira kabeh anallaha insatuna Allah ma'al muttaqin ku tetep sumertane wong kang takwa kabeh bil auni wan nasr kalawan den tulung wan nasih seden tulung Kangjeng teh diutus ka alam dunia titah dakwah ngajak nauhidkeun ka Allah waktu Kangjeng diturunkeun diangkat jadi rasul teh saat eta teh agama teu jelas kitab narakuna mah maca Taurat tapi teu akur jeung aturan Taurat kitab nu dibaca teh Injil tapi teu akur jeung aturan Injil padegeng-degeng we Yahudi ngaku bener dengan Taurat nu muharraf Nasrani ngaku bener ku Injilna padahal mah muharraf tahrif dirobah-robah munnya ge Yahudi make Taurat nu asli pasti mangeranana ka Allah nganabina ka Kangjeng Nabi Musa lain ka Uzair Nasrani lamun nya ge make Injil pasti mangeranana Allah jeung nganabi ka Kangjeng Nabi Isa tapi padieu lain Kangjeng Nabi Isa lahir ti rahim Siti Maryam kok dianggap pangeran menye pangeran boga emak pangeran boga emak Nasrani mah tuh ya Allah walaupun teu boga bapak kebelah dituna atuh meureunana kawin pangeran tengke menye pangeran kawin pan engke mah Kangjeng bisa turun
di akhir zaman kawin biasa. Atuh bener-bener pangeran kena boga anak. Aduh, bereneangan segala SGM pangeran. Teu beres. Teu beres. Ieu tarif Muharram. Ya Allah ya Rabb. Di tengah-tengah kerkalut agama. Tata cara kehidupan budaya kehidupan geus teu jelas. Nu ngaran pangeran unggal imah patung sing rarentul. Nu ngaran judi sakadaek mabok zina sakadaek. Ya Allah. Cel we Kangjeng diturunkeun ti dakwah. Masya Allah. Nu sakitu beratna. Urang mah ieu balik pesantren deuk magahan ngaji. Kakarak aya jelema nu teu salat bae ge urang teu kuat. Kanjeng Nabi mah ieu ti dakwah ngabilukeun sesembahan tinu tadi dan nyembah ka batu supaya ka Allah. Tadi dan nyembah ka kayu supaya ka Allah. Tadi dan nyembah teh ka makhluk supaya ka Allah. Bayangkeun ku urang, masya Allah. Sedengkeun kapinteran aya di urang Arab saat eta pujangga aya di urang Arab. Ahli filsafat aya di Arab. Kanjeng teh diutus titah dakwah ngabilukeun sesembahan supaya kana maha gaib. Ya tentu bae lalauna. Mimiti bisik-bisik kabelah dieuna fasda dibantuk bahwa adil jahil keras. Resiko dah Kanjeng Nabi dek dibunuh. Dakwah teh resiko dah dek dibunuh. Mantak lamun kuari dakwah Habib Rizik dipiceun resiko na kos kitu Kanjeng Nabi bae dek dibunuh. Habib Pirang. Mantak disebut Habibna kuari loba santri nu pirang. Ambalaya. Budak sugan teh Habib Bahar. Marengan buhur sieun mah. Hieu keur carita dakwah resikona. Ya kan usaha kambangan. Tipu doli. Dakwah terus unggal penting resikona kabeli mobil. Beda tambah hiji heran hiji. Ya Allah. Deres sama dakwah kene. Ari si ieu si olot. Ye, dakwah teu naon teu berkat beak kabeh kunyana. Penipuan tuh mah. Tuh kan macam-macam kan dakwah ya dakwah. Bersiko tinggi itu dakwah mah ya Allah ya Rabb. Untuk menyatukan sembahan tadi ka batu, ka kayu, ka makhluk, ka duit dan lain sebagainya supaya nyembah ka maha gaib Allah yang bersiko tinggi. Di zaman Pak Harto Amir Biki tembak sederetan ulama-ulama anu nyungsem di penjara nu dibunuh di zaman Pak Harto. Replita sabaraha tahun Pak Harto ngejabat di Indonesia, begitu pula berapa ratus ulama anu dijebloskeun ke penjara. Wallahu a'lam di akhiratna. Apapun yang terjadi engke dalil nanyana. Ya makan sakadar ngabaca sejarah perjuangan. Bersiko tinggi lah. Terus datang ke ayeuna. Bersiko tinggi. Sebab naon? Antara nu memperjuangkan agama Islam jeung gagarana Paji Injiin. Paji Injiin nyaho sia Paji Injiin eta bahasa urang Spanyol. Paji Injiin teh di Spanyol aing manggihna eta. Cak nu bohong. Tuh, ya. Hayar bersiko tinggi emang kumaha gitu. Waduh, lamun kurang kuari dakwahna sarua jeung dakwah Kangjeng Nabi ya ngagejebur kabeh di penjara kabeh tembak kabeh. Nah
Iya keur carita Kangjeng heulana nu lawa nyaritakeun urang. Carita Kangjeng diusir Kangjeng teh. Mun beunah harita uluna dibawa ke Abu Jahal 1000 onta. Tetapi Kangjeng tetap diamankan ku Gusti Allah, hijrahlah ke Madinah. Masya Allah, sampai di Madinah lain leha-leha Kangjeng Nabi. Justru Kangjeng Nabi makin meningkatkan dakwahnya. Terjadilah di Madinah dakwah teh lalaunan keras perang. Nah iya carita titah merangan musuh Allah. Ku Allah diberi metode nah iya cara perang. Ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema-jelema anu iman ulah cara ricin marane kabeh teh qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Perangan ke maneh kafir-kafir. Kita di perangan dakwah teh perangan kafir. Kafir nu mana ieu dibere metode ku Allah. Carana awalan alladzina yalunakum, kafir-kafir anu nyarandi berdampingan, kafir-kafir anu aya di sekeliling aranjeun kabeh. Karena Yahudi teh hiji jeung mukminin, Nasrani teh hiji jeung mukminin, maka ulah waka merangan kufar-kufar nu jauh. Tugas Kangjeng Nabi teh kita merangan kufar teh kaapatan sadunya. Kita diperangan ku Kangjeng Nabi, kita diperangan ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi teh kita merangan kufar sadunya. Tapi tahap-tahap heula. Tahapna nu pertama alladzina yalunakum, kufar-kufar anu aya di sekelilingna baheula. Ulah waka jauh-jauh dakwah teh sok mulayan atuh Kangjeng Nabi teh kuari ditugaskeun ku Gusti Allah merintahkeun ka para mukminin kita merangan para kafirin anu aya di sekeliling Madinah. Masya Allah karim kakarat geus beres sekeliling Madinah. Al-aqrab fal aqrab minhum, dudareukeut heula maka anu rada dareukeut ti eta ngajauhan. Mantak diatur ku Gusti Allah supaya rapi mimiti di Madinah heula, kemudian pindah kuari kita di Sailul Arab heula. Tidinya naik terus ke ahli kitab. Mana kaum Quraisyah, Bani Nadir, Khaybar, Fadak. Nah etalah tahap-tahap katilu. Selanjutnya Rum, selanjutnya Syam, selanjutnya Irak, selanjutnya kita seantero dunia. Lumantak Kangjeng Nabi amanat ke sahabat. Lantaran Kangjeng Nabi teh geus dipanggil ku Gusti Allah. Amanat ke sahabat. Bongkar ku anjeun Syria, bongkar ku anjeun Rum, bongkar ka anjeun Turki. Lumantak sahabat setelah Kangjeng Nabi pupus teh terus dakwah perang. Tah mantak Abu Ayyub maot dia di Turki, makomna di Turki. Eta teh dalam rangka berjuang, mantak makomna di dinya. Ya Allah ya Rabb, ya nu aya di Syria, terus anu aya di kitu Mesir, terus anu aya di kitu mana Yordan,
eta dalam rangka dakwah. Setelah Kangjeng Nabi teu aya, paberencai sahabat teh kaunggal nagara melanjutkan lalakon amanat Kangjeng, wasiat Kangjeng dakwah. Tinggal urang kuari di negara Indonesia. Mayoritas Islam. Nagarana subur. Naon bae kuari teh jadi duit di Indonesia. Geus puguh Pongkor emas, geus puguh Kalimantan emas, Sulawesi emas. Di samping eta, wow, batu barana nu luar biasa. Di Banten digali bae jadi emas. Komo di Jawa mah teu kudu digali emas alempangan. Wahara. Mahal di Indonesia mah. Sugih Indonesia mah. Banten bae cauna bae jadi emas. Cau kepok buka kurang jadi emas. Wahara. Batu-batu udah jadi emas di urang. Ulah kaget eta batu di Gunung Karang teh bongkar seetik terus deuleu. Teliti coba lamun lain aya bahan emasan dia teu ceuli. Batu ulah ka digali ka jero, ulah teliti. Terus sampaikan ka ditu tuh. Cianjur, Sukabumi, terus Bogor ka dieu. Batuna. Namun ente manggihan batu rada aya semu putih-putihan. Nah, prek-prek ente. Cayan kopi. Eta teu percaya ka aing sia. Ye, eta aya kadar emasan. Mentek ulah kaget urang teh katipu, wallahu alam urang katipu atau ditipu atau memang belaga teh jaho. Geus sabaraha kubik ribu juta kubik ton batu urang dibawa ke Cina dihancurkan dengan dalih untuk semen, dengan dalih untuk padahal di dituna diproduksi jadi emas. Tertipu Indonesia, atipu orang Indonesia, atau merendanan ditipu, atau menang ngahaja kena katipu, atau menang papadana raribu bae. Pokoknya tipu bae lah. Ya, lain Indonesia maksudnya sugi di Indonesia teh. Mata gede hutang kararaget kabeh ki kuleun teh. Kabeh kararaget boh cenah hutang di urang boh. Kakarak lahir bae geus sabeheung. Ya. Teu kudu hese ku cucuk Duren Banten kabayar. Ku cucukna doang. Emang kumaha ge jadi emas. Mestino. Sugi Indonesia walilalaga masyaallah. Eta ulah kaget ieu bahan-bahan emas di Indonesia teh eta teh lain sakadar dihandap tetapi di luhur ieu gunung-gunung mengandung emas geus dibawaan ka Cina geus ulah diulah naon gitu ngaran lain dihandap di luhur urang teu nyaho. Aju eta sabeulahna jadi perak. Ya Allah ya Rabbi, masya Allah. Bahan pikapalin aya di Indonesia. Komo kakapalan. Wah, ambalaya. Tah Indonesia diperebutkeun. Cina hayang ke Indonesia, Amerika hayang, Australia hayang. Komplotan Cina, ya Jerman, ya Prancis, ya Inggris, kabeh hayang ke Indonesia. Betul Indonesia teh ieu teh diperebutkeun. Diperebutkeun ieu teh. Ieu nu menang, ieu eleh, ieu menang, ieu eleh. Terus bae nyana nu ribut. Urang mah jadi lapangan keributan doang. Lapangan keributan nyana nu ribut, nyana nu untung. Atuh urang mah kos kieu kene bae. Seperti eta Indonesia. Tah. Eta kan urang lamun nyaritakeun kekayaan alam Indonesia naon atuh di Indonesia teh. Cerita emas panglobana di Indonesia, perak panglobana di Indonesia, perunggu panglobana di Indonesia, katarigu-tarigu awarayah di Indonesia. Urang lamun neangan bala-bala di Uni Soviet hese, tapi di urang, masya Allah. Tina jenis dangder bae mimiti, dangder teh dijieun opak kaju di gengsot. Kabelah dieuna terus diabalangkeun ka luhur kenteng geus harideung dicokot gatet. Ayo coba neuk naon deui yo.
hayang dibungkus ku ari teh jadi katimus bitimus watimus balaya ya Karim ku ari kurang diparut acina ya Allah diinum tiis kana beuteung hayu tina dangder bae ge dangder deuk dijieun naon mah bisa bae dangder ya Allah ya Rabbi encan suag badur hayang mabok sia sugih Indonesia keur carita bubuahan naon atuh nun teh aya di Indonesia naon atuh nun teh jadi di Indonesia urang Arab ke Indonesia terus dibawa ke puncak bung balik deui ka Arab cak jana ima jannah cak jana jannah di sorga cak jana sorga anu aya di Quran teh ih sorga ieu cak jana horenganan bisa ka sorga memeh paeh cak goblok beureun sia ih negara sorga Indonesia wah urang Irak urang Iran asup ka Indonesia betah urang Amerika urang Australia asup ka Indonesia betah urang Arab urang Yaman asup ka Indonesia betah jak urang ge ka luar negeri teh teu betah henteu betah tuh alamna kos kitu kadaharanana kos kitu ya geus balik deui ka Indonesia masyaallah kakarang datang ka kapalna bae ge tak di Kalimantan urang kakarang datang ka Kalimantan di luhur kapal geus ngambe uduk weuh mantep eta di luhur kapal keneh waduh uduk geus kaambe mantap ya Allah kupat geus kadele kupat yeah cilok geus araraya alam Indonesia ya Karim sugih jasa alam carita kasugihan pohara luas dari Sabang sampai Merauke pohara paling terna Indonesia diakui wah Bung Karno bakal jadi geus carita Bung Karno manggeus pungana pohara jasa Gus Dur diakui dunia kapinteranana ulama-ulama Indonesia diaku kapinteranana datang wali songo ke Indonesia teu kudu lila ngadidik orang Indonesia mah jara diwali babari orang Indonesia dididik jadi wali teu kudu kebal dididik jadi penjahat teu kudu kebal di Indonesia tadina kiai bareng jadi DPR jadi kuyai ya Allah kabari mah magahan ngaji bareng jadi ustad bareng jadi lurah atuh kos kitu atuh di luhur kapan kiai mah lulu di DPR di MPR menteri anu kiai geus bugu nu eta manu tadi caritakeun kiai jasa atuh bade kemana ka kiaiana ka mana di Indonesia mah babari jasa jadi kiai bisa babari jadi penjahat babari ieu negara kaya carita kos gitu tapi keur cerita perjuangan nama mana ku ari teh lamun lain nyaan kiai nu ikhlas urang caritakeun perjuangan Kangjeng Nabi teh qatilul ladzina yalunakum sok geura ku ari masa ayana nu aya di lingkungan anjeun Madinah naik ku ari ka jazirah Arab berbagai daerah-daerah terus ku ari ka unggal nagara wasiat Kangjeng Nabi teh nu mantak ieu Yahudi teh terusir di Madinah berangkat hengkang nyana ke Palestina di Palestina teh kapan harita teh terus diserang lompatlah nyana ke Amerika lompatlah nyana ke Eropa jadilah persekutuan jeung persekongkolan jaya Islam teh nu tadina gereja-gereja dijadikan masjid saat eta teh setelah 500 tahun masjid dijadikan gereja kembali lamun di Cordoba Spanyol gereja tatadina jadi masjid baheula kembali menjadi gereja kembali menjadi gereja deui tadina kan eta gereja jadi masjid kuari jadi gereja deui lamun kuari nu keur booming di Turki nu baheula teh eta teh masjid kemudian Utsmaniyah hengkang selesai jadikanlah gereja dijadikanlah museum kuari dijadikan masjid deui terus bae sejarah mah kos kitu lamun urang nyaritakeun berapa masjid anu dijadikan gereja kan aya daftaranna di kitab ketika orang ningali di Itali anu tadina masjid jadi gereja di Roma di Spanyol terus berbagai negara-negara nu tadina ieu masjid jadi gereja
dikembalikan deui jadi masjid deui, kembali deui jadi gereja deui. Masya Allah, nu kuari di Amerika ambalaya nu tadina gedung-gedung gereja jadi masjid anu memang anu bersejarah aya nu henteu nu kakarak anyar kuari loba pisan di Amerika teh nu gereja jadi masjid. Maha kawasa Allah seperti eta lah. Ieu berkat perjuangan urang ulah eureun kan ieu berjuang teh ulah eureun ieu berjuang teh. Nah nu kuari di Amerika keur dahsyat-dahsyat berjuang, Turki dahsyat berjuang, di Eropa gitu kene berjuang ke pohara luar biasa, di Soviet sorangan di Moskow di sabaraha ribu jelema anu arasup Islam. Masya Allah ieu mah di luar dugaan. Mantak marhaban ya corona, selamat datang wahai corona, cek seorang waliullah. Kaget begitu aya corona, marhaban ya corona. Kok bisa marhaban sih? Horenganan wasilah jeung hikmat daripada corona jelema jutaan arasup Islam. Maha kawasa Allah di negara batur, tapi begitu ningali ka negara urang syusuri seperti ieu. Di negara batur mah kuari Islam teh geus logon. Salat Idul Adha bae ge kapan di lapangan bola. Sabaraha juta manusia anu mengikuti salat Idul Adha. Justru di urang mah kuari teh lamun eueuh surat ti pamarentah teu meunang salat Id. Jumat ge tutup, tarawih tutup, sehingga masyarakat ge kangeunahan. Alhamdulillah pemerintah nu alhamdulillah, tapi nu henteu mah loba jasa. Mulai di Indonesia aya naon sih? Mulai gara-gara corona apa lain sih? Kok sampai tarawih sulit, kok sampai Jumat kebelah dieuna masih kene aya kesulitan-kesulitan. Pendidikan encan jelas, budak anu tadi da dibuka ge sakola kurang dihayu-hayu hese. Kuari mah diulah ti tadi imah bae, atuh boro-boro belajar mandi ge henteu. Mandi gente ulah dikira bejakeun ke Presiden Jokowi boro-boro belajar mandi ge ora. Lamun konon ya bocah lah siro ngomong konon lah iya budak eta di tidak sakola bae hese atuh komo ieu ti tadi imah bae atuh geus kolotna marah bapana marah anakna marah tungtungna gara-gara anak teu sakola teu ngaromong bae di imah. Anak sabodo bapana jeung mana ribut pan gara-gara ieu online tungtungna mah karena ribut akhirnya mah terus teu kahalangan ku ribut henteu tutupan bae bebeungeutna. Nah ieu titah perang Kanjeng Nabi merangan kufar terus sampai jayalah Islam teh. Nah, kuari terus diteruskan ku umat, diteruskan terus. Da ieu kuari bae keur carita kuari di Indonesia mana nu berjuang boro-boro berjuang perang keur ulah heulanan. Ngan ieu berjuang pendidikan bae geus di stop. Kuari Islam teh geus dicabut hampir dicabut kuari di Indonesia. Jadi Islam silakan aya, tapi aturan-aturan mengikuti Barat. Masa Islam kos gitu? Dek mana tuh perjuangan anak? Islam sekedar sebuah nama, Islam sekedar sebuah KTP, Islam sekedar sebuah peci, Islam sekedar sebuah sarung, Islam sekedar sebuah jubah. Tapi temenang diikuti secara total. Islam tapi harus mengikuti Amerika. Maka pendidikan bakal dicabut aturan-aturan Islam naku negara. Lamun ieu teu dipertahankan silaka lain sakadar rancangan undang-undang nu kamari, tapi ieu aturan-aturan pendidikan deuk dikumahakeun coba bangsa Indonesia. Ieu keur carita perjuangan Kanjeng Nabi perang, kuari mah urang disuntik, kuari mah urang teh disunatan. Boro-boro perang ngalawan kafir, urang ngalaksanakeun pendidikan berbau Islam rada deureuh sebagai kuari deuk dicabutan. Aya sabaraha poin Islam anu bakal dicabut? 155 poin nu bakal dicabut di Indonesia. Lamun itah teu di demo deui bakal silakan deui bae. Untuk ke depan 10 tahun 15 tahun bangsa Indonesia
nu karolot badan urang geus maraot budak lantaran henteu dididik di sekolah dengan pendidikan Islam dan tidak boleh berarti tidak mengenal Islam. Lamun tadi perjuangan Islam teh sampai ke perang minimal memperjuangkan pendidikan, korenganan geus kapiheulaan urang teh ku kafir, nyana anu berjuang mendidik bangsa batur supaya ulah mengikuti aturan-aturan Islam, kudu mengikuti aturan manehanana. Eta kan sebuah perjuangan anu hebat manehanana. Hanya orang lengah, padahal bangsa Indonesia pinter, menteri orang pinter, gubernur orang pinter, bupati orang pinter, kiai lain lalagaan, pala linter, tapi orang teh keur dijajah pendidikan seperti eta deuk kumaha. Aing mah deuk nanya doang ka sia seperti eta teh kuari aya si hayang nyaho mah kos kitu tah. Aisyah hayang nyaho mah seperti eta sakali dia Aisyah hayang nyaho mah kos kitu tah. Aisyah siap bae sia mah bangun teh nyaho kana naon sia mah geus puguh RU kuari di pendidikan deuk kumaha nya sementara urang kita berjuang nuturkeun Kangjeng Nabi tapi horenganan batur geus leuwih ti heula urang teh keur diobok-obok keur diacak-acak lain sembarangan corona urang saat ieu teh orang keur diolah di jerona engke sanawiyah aliyah bakal boga kurikulum dirubah menjadi lain seperti kurikulum nu ayeuna. Pondok pesantren modern engke diawasi pendidikanana. Tinggal pondok pesantren salaf. Saetik salaf teh. Hanya 7 juta santri, wari naik hanya 12 juta santri. Sa Indonesia paling ada 20 juta santri sa Indonesia. Santri salafiyah. Sedangkan nu muncul teh pan are tah masa etik tah mah. Pondok pesantren modern engke kurikulumna bakal lain deh sanawiyah aliyah lain deh di universitas bae engke Universitas UIN anu berbau-bau Islam engke bakal dirobah teu meunang nyerempet pendidikan Islam deuk kumaha ieu keur carita Kanjeng Nabi titaqatilul ladzina yalunakum minal kufar anu kadituna nihayana kaafatan cuman metodena lalaunan geus berhasil Kanjeng Nabi dilanjut ke para sahabat dilanjut ke para tabiin alhamdulillah masuklah para aulia Allah ke Indonesia urang teh geus nikmatna luar biasa berkat perjuangan para aulia Allah dilanjut ke para leluhur urang di zaman Bung Karno alhamdulillah datang ke ayeuna masih terasa ke urang pendidikan Islam lah melalui siar-siar yang maudat Rajaban Hao dan lain sebagainya tiba-tiba kuari tiata ye ndek di bongsai ya kan diperjuangkan kuari teh lain sekedar rancangan undang-undang karep urang makan dihitungkan ku Amerika nu aya kuari umur sabaraha tahun komo Haji Pendi mah geus dianggap jelema kan teman-teman saya mah anggap tidak ada wujud kal Adam iya kiai-kiai nu aya parah tinggal budak anu dididik di sanawiyah budak anu dididik di SD terus sampai SMP nah 10-15 tahun ke depan berarti tidak mengenal lagi Islam harapanana seperti eta tapi bangsa Indonesia mah kan tecicingin orang Indonesia mah emang kumaha gitu Indonesia mah bangona puluya pelawe tapi pinter nipu pinter ye atuh jawa jagelut teh paling pinter orang Indonesia mah urang Arab loba dongeng urang Arab gelut jeung urang Arab oh bagah urang Arab gede urang Arab tapi gelut teh eleh urang Indonesia babari urang Indonesia mah lantaran leutik nangkis set urang Arab boga tanaga doang asup ka kolong pencet keplarna cet sieun urang Arab dan mantak nyana ge embus ka urang Indonesia mah sieun asup ka kolongna rapi mantak bobogohan ge di kolong balik urang Indonesia geus pokok tak ieu kuari teh pikiraneun urang ayeuna teh menteri agamana saha sih kok jadi logor kieu terus pendidikan nana kok jadi kos kieu di bidang pendidikan anak kok bisa jadi kos kieu tiba-tiba ke kurikulum jadi berubah kan jadi bahaya supaya tidak mengenal Allah nyana terus bae kumaha carana terus bae dibawang bere duit nu mantak ku gara-gara dibere duit bagi di modern geus bicara agama geus lain deui disogok bagi geus lain deui bicara agama teh nu tadi nama hebat buari barang aya di pemerintah kuari jadi kos kitu
komo kuari bakal dirubah nah kaharepna supaya tidak mengenal Allah. Eta kan urusan taktik cara jeung metode, tapi horenganan di tengah hirup pikuk surat marit politik jeung ekonomi. Di Amerika marah asar sub Islam, di Jerman marah arasub Islam, di Moskow malah arasub Islam, di Turki ambalayah kuari arasub Islam, bahkan kuari jadi satu kekuatan maha kawasa Allah. Cerita di luar negeri seperti eta asup ke Indonesia seperti itu ngan tenang kege bakalna lamun kieu bae mah Indonesia mah babari petasan jaya geus kitu bae ngancam bae nya di sana ngan kos kitu doang Pak. Wallahu alam tah sebuah renungan untuk cerita tentang perjuangan Kangjeng Nabi dibere ku Gusti Allah nu darekeut heula Muhammad bejakeun ka para mukminin. Selesai mulai ke Jaziratul Arab wari atuh selesai mentak tahap iyalah qatilul ladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah jeung kudu manggihan orang kafir ka aranjeun teh gilzoh marah dibalik ya nih maneh kudu nyin kemarahan terhadap orang-orang kafir aglizu alaih. Jadi urang teh kudu gagah, urang teh kudu naon gitu ngaranna kudu pohara kuat sehingga orang kafir teh orang kafir sieun ka urang kumaha carana orang kafir supaya sieun ka urang ulah sami'na wa ata'na. Urang kan bari tibalik di Indonesia teh urang sebagai pribumi tapi urang sami'na wa ata'na ka urang kafir mangga bae atur ieu negara kami mah lah peperetna bae seakan-akan kan gitu urusan dunia urusan politik kan urang teh ieu kuari kan ditundukkeun ku Amerika tengah-tengah perekonomian kuari keur dicekal ku Cina gak geser seetik ya Amerika teh kageser tetapi Amerika kuari tandang untuk menggeser pendidikan Indonesia lantaran Amerika boga kekuasaan dititah urang kan teu berdaya tak sampai ka teu berdaya model kos kitu tah Masya Allah ieu keur carita kumaha kaharepna ieu eta kan doktrin, eta kan perintah, eta kan gitu pemaksaan. Ulah sampaikan ke kaharepna teh mengenal Allah, mengenal Tuhan, mengenal Muhammad. Sebab lu paling loba ririungan cuman di Indonesia, muludan, geus teu katahan muludan malulu. Dilarang ku polisi, polisina dibere duit, andahan meulilu polisina ge muludan. Ayo geus lah pokoknya jak polisi teh. Biasa di Indonesia mah. Rajaban ambalah haul terus bae. Ikan disorot ku dunia kapan di negara mana mah teu seperti di Indonesia. Tapi di Indonesia Masya Allah teu meunang Jumatan kunci lawang hareup lawang tukang atuh naon anta teh kos kitu tinggal bupati da bae senyum bae dikunci di hareup mah bola deh kunci do wow di hareupeun pasti dikunci sok boga deh kieu ai lawang hareup dibuka aja make hordeng tarolol teh bae. Jadi ka di hareupeuna mah teu Jumat horeng di jero mah jarumat. Eta Indonesia, dah tuh nipu mangis jarago jasa orang Indonesia. Tuh ngan di kota bae anu haju asararieun di kota-kota mah teh. Sa di pinggir-pinggir jalan mah seperti eta, urang ningali Karawang, urang ningali Cikarang, urang ningali terus Bogor, terus Sukabumi. Di hareupna mah bau kuncina bual deh. Wah, kunci Abu Nawas tah mah kajen hukuman. Nah tuh aya nu dibobok mimbarna ge di lawangan. Jumatan biasa bae. Hese di Indonesia maksudnya naon ieu keyakinanana geus alhamdulillahirabbil alamin. Nah eta kan caranya untuk menghilangkan untuk mengurangi untuk supaya tidak mengenal tapi engke gerak Allah malain deui ngan ieu keur carita bertolak belakang amat antara Kangjeng Nabi diperintah berjuang
urang kuari berjuang na ulah waka perang heulanan pendidikan bae urang sakieu hese. Cuman berkat pendidikan teh geus alhamdulillah di urang mah aya nu melalui pondok pesantren modern alhamdulillah, aya nu baheula di SD ge atuh keur zaman kula mah di pagahan agama mantep. Di SD keneh ge asal Jumat bae pendidikan agama baheula mah. Ngeunaheun. Terus aya madrasah khusus agama kabelah dieuna pondok pesantren modern geus deres lah di urang mah. Roko mun pesantren salafiyah mah geus pohara. Nu tilok ngaji ge ni tilok teu pesantren aya di lemburna ngaji mingguan bari nundutan-nundutan ge. Teu deres kan kadinya nyaho nyana urusan wudu bae mah. Lamun teu poho mah sia ngaji keur penting ngaji di mana tadi kieu eta nyaritakeun naon wudu. Nyaritakeun wudu naon rukun wudu. Sabaraha rukun wudu? Maksudna 12 keur penting. Sia gaji dah di mana? Emang gue naon gitu? Ye, rukun wudu mah genep. Doa tuh di kiai sia genep ge di kiai mah 12. Mung eleh goblok. Tah di urang mah geus ke rajaban ke muludan ke haulan kan intina mah ngaji-ngaji keneh. Sakiluku Muhammadiyah dibidah-bidahkeun ge. Tidak ada itu rajaban, tidak ada itu muludan, tidak ada perintah dari Kangjeng Nabi. Kurang dibejakan, hai, amin. Ini mah bukan muludan apa-apa, enggak diperintah sama Kangjeng Nabi untuk mengumpulkan orang. Intinya cuma ngaji doang, namanya doang muludan. Kalau bangsa Muhammadiyah membidahkan muludan, jangan dinamain muludan. Udah, ini mah bukan muludan, ngaji aja gitu. Itu, tapi di bulan mulud, bukan bulan mulud juga kami mah terus aja. Ini mah enggak ada corona kan di sini mah. Kemarin ada corona juga, atau cuma namanya doang corona. Jadi lembur mah biasa mereka rumpul. Buktina rareuneuh pan kuari. Eta lamun corona mah pandawa nu reuneuh, ambalaya. Kuari nama habu pan akibat corona, budak unggal poe hajatan bae. Mahabu ngaranna eta teh kos kitu. Nah, ya di Indonesia ya pendidikan mana? Sebab naon? Jadi budaya kan di urang mah lain cara di Amerika. Di Amerika mah kan sia suka aing suka berangkat zina. Di Indonesia mah teu. Kudu kawin, kudu nikah, haju kudu dicatat kapan. Ih, geus hebat jasa di Indonesia moal aya di negara batur cara di negara Indonesia. Di batur mah di Jerman bae mata kuda teu betah di Jerman. Eta karena itu sia teu percaya ka aing di Jermannya. Ya, sia suka sabasaka suka berangkat. Di Indonesia mah teu. Bobogohan ke dia ngocarekan go kolotna sakitu geus hebat. Si ulah bobogohan goblok. Namun dek kawin bae cara abah tunggu opat di pemajikan dia. Singgal anakna bae ieu nasihat bener tante sih. Hebat di urang mah. Ieu mencari nyaritakeun kehebatan akibat naon ya? Pengajian loba. Jadi anakna babarengan jeung awewe teh nyeri hate kolotna. Duh budak besi zinah bae. Angkleng-angklengan nyana naik truk sanajan motifna ngaji. Aduh sia besi ngajungkel bae kolot. Mabok. Nah ieu lamun kolot teu peduli di urang geus jadi naon meureun. Kulantaran peduli kolot kanu jadi anak ya alhamdulillah. Jadi orang Amerika ge bingungeun ieu. Masyaallah nu tatadina jadi misionaris ka Indonesia titah ngristenkeun malah loba nu jadi asup Islam. Tah ieu cerita perjuangan Kangjeng Nabi. Qatilul ladzina yalunakum minal kufar. Jadikeun kumaneh deui supaya bendueun kafir teh. Supaya keheuleun kafir teh. Moal keheul urang lamun nuturkeun nyana, tapi lamun urang ngantikeun katuran nyana karena keheul. Ketika keheuleun manehna lawan ku urang. Ketika nyana ngalawan urang ngalawan timbullah peperangan. Perang teh kapan berisiko tinggi, paeh gay ka sorga mah jauh masalah. Ja urang ieu nu mantak cicing bae ge kuari teh ngaji ya sorat hayang ka sorga kuari sakaligus perang dalam rangka lillahi kalimatillah paeh ka sorga. Jatuh teh mah ngeunaheun. Ngomong mah ngeunaheun jasad. Atuh urang mah loba perhitungan ulah waka perang sia emang godan pan sia. Aju lamun paeh mun boga pemajikan sia. Saha nu ngurus aju anak aju aya incu yes ya ngurusan sorangan bae agama ka sorga teu pamajikan sia ka anak sia mata kurang mah loba perhitungan kos kitu teu perang-perang di urang mah tuh sahabat mah lain gitu kapan begitu sahabat dek perang bebeja ka pamajikanana ka geus ulah inget ka kula ka berangkat perang
sahanu nyaho kakak paeh di medan laga ke kula di akhirat bisa kabawa ku kakak berangkat geus ulah inget ka kula pamajikan kos kitu kan ngeunah ima lain Pak neng kakak rek perang ulah Kak waduh Kak ieu beuteng gede nang saha Kak waduh Kak cerita surga bohong Kak eta malah tempat ieu nu dua ge eta nu aya teh ka urus ge ieu nu bakal borojol geus lah ka batur bae perang mah kakak mah ulah Kak geus Kak urang makan lemah deui Kak urang Arab lain kitu pun baheula zaman sahabat berangkat perang geus lamun kula bibi be lamun kula diizinan ku Kangjeng Rasul kula ge perang dan pelantaran kula mah awewe ditemenakeun cacak-cacak menang kula ge perang Kak geus berangkat semangat jadina Masya Allah karim kan semangat eta begitu naik naon kadang-kadang kuda terus dibalangkeun pan pedang ku pamajikanna tah bawa berangkat ya Allah berangkat ke Medan Laga datang ke Medan Laga paeh manehanana ngat informasi begitu informasi cak sahabat teh hampura neng kunaon salaki maut alhamdulillahirabbil alamin Masya Allah aya anak kula keneh hiji kana ya berangkat deui bere deui pedang berangkat tekebal aya deui informasi anak gugur di Medan Laga anak gugur alhamdulillah aya deui adina berangkat deui tekebal aya informasi paeh deui anakna alhamdulillah tinggal kula doang bejakeun ka Kangjeng Rasul meunang teu kula paeh di Medan Laga perang datang ka kos kitu deui kumaha mimiti salaki kedua anak katilu anak deui kaopat kali kula lamun menang perang kula gede perang bejakeun ka Kangjeng Rasul begitu dibejakeun ulah awewe mah ceuri udi ulah teh ceuri nih kumaha coba itu semangatna perang baheula mah kos kitu ji urang lagi bae ulah nanaon dalanannya Waalaikumsalam anak kunaon itu di pondok teu betaheun titah balik aduh lagi inget baik kanan lagi lagi ngomong udah di dia baca kira kasus saya ya Allah goblok gitu nggak anak kita ndek belajar baik dicerikan datang ke balik baik teu betaheun we diridoan keneh bae kuduna mah lain kitu hai sia lamun teu betah di pondok sia teu moal bisa ngaji lamun teu bisa ngaji mama moal kembali ge panjang bakal sia goblok sia ye cak anak nanti atuh mah mantek teu betah tuh teh dikiriman si guna oh mah poho lain kitu kahayang mah sia nu ngiriman ka emak jaepan dibalik ieu emak jadi begok ieu mah nah iyalah orang mah dina perjuangan pendidikan baik masih kene hitung-hitungan anak karunya tadi sahabat lain lega kepana gugur di Medan alhamdulillah Masya Allah geus aya di sorganya na leuwih ti heula cak pamajikan anak ku yakin grokeun anakna abah gugur di Medan Laga ceng berangkat dulu siapa berangkat deui bere pedang deui teu kebal gugur anakna alhamdulillah beuh duaan geus ka sorga keneh adina adi ceng kunaon kakak gugur di Medan Laga atuh aceh ka ditu berangkat siapa gugur kabeh mana nepak dada alhamdulillah geus ti heula ka sorga ku yakin ye eta perang qatilul ladzina yaluna geus carita perang heula make metode nu dareukeut heula metode nu dareukeut heula terus rada jauh terus rada titah seantero negara titah di perangan walaupun Kangjeng Nabi geus teu aya tapi berjuang ulah rada terus sampai yaumul kiamah kitu cak Kangjeng Nabi lamun urang putus perjuangan ku hari atuh Islam dek dikumahakeun lamun putus perjuangan dek dikumahakeun mantek ke Allah nyieun gara-gara bae jang diperangan bajen tinggi ulah-ulah ge Allah hieun gara-gara piperangan supaya naon Islam luhur al Islamu ya'lu wa la yu'la alaih mantek engke urang nyaritakeun tentang Baghdad tentang Suriah tentang Turki eta memang negara tua Mesir anu memang moal eureun-eureun jihad fisabilillah
Di ditu di negara para anbiya, negara para aulia, nabi teh di ditu dilahirkeunana, di Mesir, di Baghdad, di Syria, di Mekah, di Yaman. Eta lah negara-negara nabi. Geus dumatak diturunkeun di ditu atuh musuhna Yahudi musyrikin buang kawarana leuwih dahsyat deui. Di Indonesia dumatak nabi teh diturunkeun cukup ku wali. Cukup ku wali malah ku dukun ge geus leleh di Indonesia mah. Kudukun, masya Allah. Atuh sagede si eta bae ge percaya kene ka dukun goblok. Malah menyana nu jadi dukun. Ya Allah ya Rabb. Ngailah cerita perjuangan ulah eureun-eureun terus berjuang sakabisa urang. Kita mun Kangjeng Nabi jeung para sahabat perang, urang mah kuari naon nu bisa ku urang dilaksanakeun untuk ngaluhurkeun agama Allah. Bisa ku maca alif bete ya nengejah eta bae, bisa ku Quran bisa ku amil bisa orang ayeuna berjuang teh ieu teh ku door to door terus di kampung ka kampung hayu asal niatna bener-bener li izharil haq ngalahirkeun agama Allah nu bener. Allah maha kawasa jeung Allah maha ningali. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Lumpat ka mana, lempang ka mana, gerak ka mana, Allah neuleukeun hate urang. Mantak eta bae patokanana. Di ka mana Allah neuleukeun. Bisi salah urang teh tujuanana bisi lain aya dina rel agama Allah, lempengkeun ku urang. Nah, ieulah keur cerita tentang perjuangan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kudu nyarah warajeun kabesanyana Allah teh eta beserta para muttaqin. Jelema anu perang berarti kan ngaluhurkeun agama Allah eta teh sieun ka Allah, muttaqin ngaranna berserta Allah. Jelema anu ngadirikeun pondok pesantren hayang supaya agama melalui pondok pesantren teh luhur takwa kene sieun berarti ka Allah ma'al muttaqin. Urang kuari cara dicing di dieu hayang nempo keagungan Allah melalui ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, berjuang jang ngaluhurkeun agama Allah supaya kandel iman urang. Urang teh takwa sieun, maksudna takwa di dieu teh sieun ka Gusti Allah. Keur bareng jeung Allah urang. Ulah salah. Artina Allah beserta orang-orang yang takwa. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Mudah-mudahan urang dibarengan ku Gusti Allah. Jeung yakin Allah ngabarengan urang. Dibarenganna urang ku Allah berarti urang ditulungan. Ditulung Allah teh urang dimenangkeun ku Gusti Allah, dijebarkeun ku Gusti Allah. Dijembarkeun ku Gusti Allah sehingga urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala, dina kasalamatan fid dunya wal akhirah. Wallahu a'lam.